Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kanggo sadayana. Wilujeng wayah kieu, wilujeng sumping di channel Calakatak, channel hiburan balarea dijamin ngeunah seuri. Gaskeun ah. Kumaha daramang sobat Calakatak sadayana? Nah, alhamdulillah mudah-mudahan dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, digambilkeun dinu sagala rupi urusan, digambilkeun dinu bayar cicilan, digambilkeun dibebaskeun dinu hutang. Amin ya mujib sailin. Oke, sobat Calakatak sadayana, wilujeng sumping oge anu nembe gabung di channel ieu. Sobat teu lepat tos milih channel ieu. Pokona mah dijamin ngeunah seuri we pokona mah. Nah. Oke, sobat Calakatak, aya request atanapi sanes requestnya naon namina teh lah. Ya request disebat request biasa. Jadi anjeunna teh ieu wargi Calakatak ieu nyuunkeun apa abdi ngajanjikeun bade mostingkeun naon nu ku anjeun ku anjeunna didugikeun. Nah, naon nu didugikeunna ieu sobat Calakatak. Tahu naon cenah anu bau. Nah, ku Calakatak diedit deui. Tahu naon anu bau jigong. Nah, kitu nya sobat Calakataknya. Tahu naon anu bau jigong. Aya nu apal teu sobat Calakatak? Nah, kieu saleresna eta teh bahasana rada kumaha nya? Kirang merenah lah upami disebatkeun mah. Janten tahu naon anu bau jigong. Tah, waos anjeun. Mana tahuna? Pasti bertanya gitu kan sobat Calakatak teh. Mohon nu saleresna kieu, abdi teu wantu nyebatkeunna. Bahasana kirang merenah lah. Upami bahasa urang nama kasar, jadi nyebatkeunna kasar. Tapi dah kedah didugikeun meureun nya. Ieu mah punten kasadayana ieu mah nya, sanes abdi bade nyarios kasar, cuma abdi mau ngadugikeun naon anu didugikeun ku warga abdi. Tah, waos anjeun, tapi bahasana kasar. Tahu anu bau jigong nyaeta tahuntus ya. Gitu sobat Calakatak, punten nya abdi sanes nyarios kasar, abdi mah mung nyapertoskeun. Janten abdi mah teu wantu nyebat sapertos kitu teh saleresna mah, mung abdi mah nyapertoskeun hungkul. Tah kitu. Mudah-mudahan kahibur sobat Calakatak nya. Sakieu heula postingan ayeuna. Bilih aya request atanapi naon wae, sok mangga kantunkeun di kolom komentar. Tulis di kolom komentar gitu sobatnya. Ulah hilap tongton oge video nu sanesna nu pasti dijamin ngeunah seuri lah. Ulah hilap oge dukunganna. Subrek. Atur nuhun kasadayana. Moga manfaat. Bila wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun ah.